Keletik mah dititah kudu boga cita-cita anu luhur. Ari ayeuna geus karolot, cita-citana teu kataekan, tapi omonganna anu laluhur. Rifu. Hiduplah seadanya, daanglah seayana. Ulah tikanu eueuh diaya-ayakeun. Nah, Daweuh. Ager jengki oha boga pulah deket batu sing bager jadi mitoha tong sok kawilah-wilah kami nantu. tahun geus ganti ari hutang can dibayarkeun wae. Mana teh nginjem duit apa minta sumbangan? Gengsi we digedekeun ari hirup oh kagabreg. Asam ah. Mang Yana meuli munding di mata ratna di posisian gayana meuni ginding ari dompetna oh eusian. Ari jadi awewe ulah jiga buah mangga di tukang dagang. Naha? Bonang diasaan sama meh dibeli. Beli calana ka tukang ketan, teh ara dagang surabi, sakirana can poho ka mantan, tong wara hayang rarabi. Very divine, you're one of a kind, but you mash up my mind. You have to get declined, oh love, baby. Awewe nu sakresep fureuy kasake batur sarua jeung tangkal talus. Nah, Sarwana ateuh. Manusok siri ka batur mah sarua jiga motor. Naon sarwana? Sarwana kudu dipanasan. Very divine, you're one of a kind, but you mash up my mind. You have to get declined, oh love, baby. Ulah daek bobogohan jeung jelema anu tara salat. Naha? Salat ge geus wani ditinggalkeun, komo deui ninggalkeun maneh. Main catur jeung teh sisil, dibere calana jeung rambutan. Kana hirup batur osok usil, tapi kumanehna sok diturutan. Mi, kata-kata untuk hari ini. Jangan lupa bahagia. Eta teh bosen ngadaharan we mangga. Itu atuh, bosan kene hirup balangsak. Hey, boga balingbing. Ari sia teh nalu make nyebutan balingbing. Nari eta naon atuh? Kacang. Assalamualaikum, teteh pangadamelkeun sisindiran kanggo dulur can mayar hutang. Mang Ahyar mau kutang, teh Dena make lulur, gera bayar eta hutang, ulah bongkena nginjem ka dulur. Mi, sok aya nu nanya cenah. Urang teh cicing di Bangka nya, tapi nah make bahasa Sunda. Da urang Sunda. Terus naon? Udah make bahasa naon atuh? Bahasa naon? Bahasa kalbu. Tuh aing teh beuling. Ke SMA pakai belangkon, naik kuda mau beli rujak, percuma punya Robicon kalau tidak mau bayar pajak. Monggo. Carita nawe geus dipitrahan, ari boga hate masih kene sok goreng ka batur. Cuak. Menurut prediksi, di bulan ini kita akan dilanda dengan musim kemarau. Namun nyatanya prediksi itu salah.
bukan hanya musim kemarau yang kita alami sekarang. Kita juga dilanda dengan musim yang lain. Apa itu? Musim selingkuh. Ya, aku tidak sempurna. Kalau kamu nyari yang sampurna, pacaran aja sama Udud. Ya babaturan, aya pangabutuhna hungkul. Manusok julid ka batur mah kudu dibere lowongan pekerjaan. Mata kitu ge manehna eueuh gawe. Wios teu kasep oge, nu penting mah daek usaha. Dengan nafkahan mah ku acis sanes kurarai. Zaman ayeuna mah geus tara kadenge jelema nu ngomong ngiring bingah di saat nempo batur jaya. Lalobana garoreng hate. Teu kaop nempo batur sukses. Garoreng hatena teh. Seueur minyak sugan, meni resep nganggo goreng batur. Ongko jeung babaturan, tapi sok sieun kasaingan. Bodor. Bukan aing mah heueuh we ngarengekeun aing curhat. Si horeng sia mah bari mulungan, sangkan aya picarita geuning jeung batur. Apanya weyan mawa wareng, teh neneh orang Ciletuh, pagawean ngan nganggo goreng tapi masih kene sok aya pangabutuh. Well. Marimar tolong bikinin pantun biar orang yang punya utang langsung bayar. Oke. Boga tenda geus sararoe, mawa kentang meuni berat. Harta benda moal dibawa paeh, tapi lamun hutang dibawa nepi ka akhirat. Selingkuh lagi. Dari kasus perselingkuhan yang sedang viral, kita bisa belajar, terutama untuk kalian para kaum laki-laki. Jangan terlalu berambisi mempunyai pasangan yang sangat cantik. Karena wanita secantik Sahnas pun hitut nama bau. Pangadamelkeun kata-kata jang mantan caroge anu teu ngabiayaan budakna. Aya Mang Wawan eukeur ngasah, aya si Kabayan ngingu badak. Urang duaan memang geus papisah, tapi masih wajib ngabiayaan budak.